Sampurasun baraya saung wayang raut urang hanca deui ieu wayang golek pandu. Nah, ieu teh baraya hanca anu katunda-tunda nya panginten kuringna nuju teu nah awak wae baraya janten rada katunda. Tah ayeuna urang hanca deui baraya kaleresan ayeuna rada garenah awak teh rada ya bisalah digaskeun gitu. Nah, ayeuna urang nuju ngukir tanapi mempertegas ieu susumping ya ornamen-ornamen dina mahkota wayang kaleresan anu digarap teh nyaeta wayang golek Pandu Dewanata. Tapi ieu teh anu pesenna teh hoyong wayang golek Sang Hyang Ismaya tapi da emang sapertos pandu gitu. Wayangna teh janten sanes mahkota dewanya, sanes mahkota kuluk gitulah. Ayeuna ngangge mahkota gelung sapertos Pandu Dewanata. Gitu baraya ayeuna urang guratan deui supados engke nuturkeunana leuwih gampil gitu. Dipola heula sadayana oge henteu ujug-ujug dibabad wae gitu dikeureut. Kumaha lamun gede sabeulah, kumaha lamun nyengsol sabeula tanapi luhur sabeula kedah ieu meureunan. Kedah presisi gitulah sanaos buatan manusanya sanes buatan mesin tapi kedah ya mendekati sapertos mesin we atuh gitu. Tah ayeuna langsung we meureunan urang rautan deui ieu teh. Sapertos kieu baraya urang rautan urang tuturkeun anu tadi dipola teh anu diguratan ku pensil urang tuturkeun ngangge perkakas. Disebutna ngeureut atanapi ngukir ieu teh dina wayang mah wayang golek antawis wayang golek sareng wayang kulit benten bahasa benten paribasanya upami wayang kulit mah natah meureun disebatna natah ari wayang golek mah ngukir tetapi ngaraut aya oge disebut ngeureut kitu. Tah ieu teh rada ngarenghap wae ieu kuring teh kumargi nembe cager pisan nya baraya hapunten gitu abdi oge ka anu tos lalebet DP oge hapunten pisan nya janten rada lambat gitu jadi rada bolai gitu ngabolai. Tah hampura sakali deui wangsul deui atuh ieu kana ngukir teh baraya urang pembahasanana nuju ngukir wayang. Tah ieu teh meureunan kedah ngangge parabot anu sae baraya janten si tapakeureutana teh halus. Komo manggih bahan anu kirang sae nya kirang kumaha nya lah sok aya wae gitu bahan teh geuningan baraya henteu sae sadayana geuningan bahan wayang oge. Enten aya nu bahan anu bodas nya cas gitu enakeun eta dirautna jeung deui timingna kedah tepat ari kayu teh geuningan. Mun tos rada kieu sih mending sih aya deui nu leuwih parah tos rada harideung gitu. Tah eta teh meuyogikeun parabot anu sae baraya upami parabot biasa janten ngagebros kana si kayuna teh. Tah ieu meureunan nembe sakieu heula baraya kin urang lajeng kana tahap pengukiran luk paku jeung sajabana hatur nuhun cag.